Di dieu cenah janjian teh. Can aya tapi sakit teh. Cicing bedognya sakedeung deui bagian maneh. Latihan heula. Sampurasun. Rampes. Ini Aki. Aki, aduh. Damang Ki. Alhamdulillah. Wis di mana? Ngahaja ka dieu. Mohon. Mangga atuh calik Aki. Tah kieu teh nu satemen nanya. Aki rek nanya. Hidup tadi katingali ku Aki keur hayeuh we raga grigig. Ya teh nu satemenna aya naon hidup teh gitu datangna ka Aki teh. Cing sok caritakeun nu sabenerna kitu Aki hayang apal. Mohon. Kieu pengen nama teh Aki nya. Abdi teh ngapalkeun anu kenging ti uwa. Panginten ayeuna manawi eta ge. Abdi panginten diajar bedog manawi ku Aki gitu. Sakantenan ngantosan Aki. Abi lanong kesel gitu, punten nepi ka Aki. Syukur kasep. Jadi hidup geus dewasa pikir. Geus dewasa sagala-galana. Ku Aki bakal dibere pelajaran ieu bedog. Kan kahiji hidup kudu pasrah sumerah kanu kawasa supaya ieu latihan bisa jalan anu sahade-hadena nya kitu nya. Satuluina sameme hidup ayeuna dilatih ku Aki dibere contoh heula ku Aki nya gerak-gerakna kumaha engke hidup ku Aki dites make bedog nya kitu nya. Nah ayeuna Aki rek nyontohan ka hidup ku bedog anu bawa Aki ieu tingalikeun ku hidup sing bener langkah Aki kumaha kitu nya. Ayeuna Aki arek meraktekeun ditinggalikeun malih ke dieu. Ditinggalinya ya. Setarna mimiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.